supaya teu hayang ngalaksanakeun dosa teh kumaha carana ternyata fawajadna kaula duha kula manggihan di salat duha ternyata lamun urang sering salat duha sekali dua kali tilu kali poe sapoe dua poe terus bae setelah 40 poe bakal ngarasakeun nikmatna ibadah embung nu ngaran teu salat sanggeus salat embung teu berjamaah eta balukar tina salat duha bakal dibere ngeunaheun geura ge eta geus kapanggih ku wali Allah nu ngaran Syakikil Balqi ngeunaheun sakira ternyata tina hasil duha ngawarung mun ngawarung teh mah jadi lancar ngawarungna anu balanja masyaallah eta ngeungkeung ngahutang kabeh henteu siapa tuh inget ka bangkrut bae sih